para wargi. Sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan deui lajenganna carita nu poe kamari katunda ayeuna bagian anu ka-35. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka-34 dina jujutan ieu carita hayang beunghar. Kocap ning ka aya nalam beuting di lembur Cikarang khususna kamangkamin anu teu daek sare dina beuting eta. Kumaha atuh lajenganana langkung posna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti beuting di lembur Cikarang. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kaayaan alam harita teh beuki peuting bae. Bere hiji imah anu rada meujeuhna jeung sederhana. Horeng si mana horeng eta imah teh imah mangkamin sabab di hareupna aya tokoan. Dan hanya ka pangeusina teh uyak-uyak wae khususna ka mangkamin anu teu daekeun sare. Malah harita teh jeung pamajikanana keur ngobrol. Pamajikan nitah sare ka mangkamin cerkeun pangkamin teu daekeun reup bae. Mendingan mah boleh deui we Cek Biiting teu hayang ngeloba omong jeung nu salakina anu bedagong. Sabab panonna mah cepel bakat ku tunuh keneh meureun. Da beurang da Biiting teh capek teuing gawe ngaladangan di toko. nya kitu we atuh tacing da kang ge moal hees ngan teu daek reup. Hayangna mah hayang akang oge jeung moal poho di kana usaha mah. Sanyana mah akang teh tunuh nama teh. Kitu sok we sare mah kadinya. Cek mangkamin harita teh. Bari jeung teu ngareret-eret acan ka pamajikanana. Nya kajun mek wae atuh Arek nyari nepi ka isuk oge tapi tapi Biiting teu kebat ngomongna. Lantaran celina ngadenge hiji sora anu mata ruas jeung kaget. Atuh tunduhna ngadadak leungit korejat atuh hudang. Terus ngajentul gigireun salakina ari mangkamin ngarasa heran. Nanonan si Iting teh rek hees. Linek sare maneh teh. Lain nek sare. Ngadenge anu teu puguh. Na teh kadenge ku akang ta. Demekeun. Mata keun kitu. Biiting harita nunjuk ka luhur. Sirahna dangdak dengdek ngadengekeun suara alam di luar. Atuh mangkamin curinghat. Manehna ge ngarasa kaget ari sabab ngadenge suara di luar. Ngadenge Channel Berkah Segara, ngadenge channel asli dongeng Mang Dedi. Jaga suara anjing babaung eta mah rek aya naon ya jeung aya anu kokoreakan kitu deui ngahajurig naon atuh kitu nya cicing jempel atuh dengekeun sing bener aya naon teh Duarana ciup jerempe. Biiting jeung salakina ngabandungan sorak di luar. Anu beuki lila teh beuki jelas kadengena. Sarta asa ngadeukeutan ka imah mangkamin. Tungtungna kanyahoan. Yen sorak-sorak teh memang kacida mata keueungna. Sorak manuk jurig patembalan jeung anjing anu ngagogog katut babaung. Diparengan ku sorak angin anu ngaguru handaluan. Nya aya saudara naon ieu teh asa keung teuing. Nah nama atunya kudu masa keung ai kieu teh kan. Tara-tara teh sasare bet anu kitu. Nah aya naon atunya asa teu kaharti teuing kan.
ingat wa akang oge kamu tenyaho naon hartina itu nya. Sabab geus tahun-tahun cicing dia kakara ayeuna padangan kecupatnya nya aya naon yo. Jeung na deui geus sabaraha taun urang boga toko teh cing. Mang Kamin mengkokeun obrolan. Sangkan hatena tik tagiwur deui. Iya mah malah nanyakeun toko. Eta pikiran anu disadah pikiran mah lain toko. Nyai mangane kudu dipikiran teuing. Kan bae anu kitu patut pada teu nyaho ieu urang mah. Mane oge urang ngobrol ngababarah rasa sieun jeung koong. Matak jawab pananya akang tadi nya geus sabaraha taun urang muka toko teh. Nurutkeun hitungan mah kuring mah kira-kira 3 tahun Kang atawa leuwih. 3 tahun nyaho cing. Mang Kamin jiga anu leuwas ngadenge 3 tahun teh. Nya 3 tahun nah jika nu leuwas kadenge kitu teh. Teu leuwas. Tuh sing. Ngan asa teu karasa we nya atuh hirup ge. Alam dunia teh geus 3 tahun deui we. Tapi karasanya asa kakarasa minggu. Hiji ciri ieu urang teh betah deh. Di alam dunia teu sangkanya geus 3 tahun. Cek Mang Kamin unggut-unggutan. Sedengkeun jero hatena mah deg-degan ngarasa hariwang. Bisi aya urang Gunung Karuhun anu rek nagih caos ka manehna. Nya bener Kang 3 tahun teh ari geus beunghar mah teu karasa. Sebab urang teh betah di dunya beda deui jeung baheula. Dina mangsa urang keur sangsara sapoe di asa sabulan saminggu asa sataun. Sabab hirup lara barangsa teh kadaangan jeung pangabutuh sejena sagala kurang jeung walurat. Matak nalangsa nu matak sing bener-bener usaha teh Kang bisi sangsara deui. Pan ari kieu mah genah pan betah hirup teh nya. Ngapoe ngurus duit meuni poho kana waktu. 3 tahun teh asa saminggu. Meuni teh ingat kana kacape. Mana timnya karena sapisan ku akang ge memang bener usaha teh kudu sing suhud sing bener-bener sing suhud ngarah teh pinanggih jeung lara tunggada deui nu matak nalangsa tapi Mang Kamin teu tebat ngomongna. Lantaran harita teh kadenge aya suraan magebrug di jero toko. Teh kungsila disusul ku nu kakatrok kana panto. Tante kadenge aya anu uluk salam ukur kitu we sora anjing anu babaung kadenge teh atuh saja batik kitu kadenge angeunna gelebung tarik pisan atuh puguh Mang Kamin jeung Iting tinggalenjag leuwas teu ngarti kana eta kajadian harita jeung teu bisa naguh kanu datang wanci kitu. Kang Amin tika ieu SMA nah saha atuh nya Bi Iting ngaharewos ka salakina. nya sadaya SMA teh pisahan nu datang teh wayak ieu. Asa teu kaharti teuing bet matak tamahan bingung. tempo atuh buru ada sing hati-hati bisi begal bisi bangsat nangkani duit kan diberesan loba kani ambil laci. Nya urang sujuh. Dengekeun lah sing yak nya bisi lain. Katu sok tapi ulah latoin. Luanana jarang pede ada dengikeun heula kaayaan alam di luar sangkan yakin. Tetel kadenge deui anu matrokan pantum ni brag-brigdu. Malahan ayeuna mah beuki lila teu beuki tari. Jiga anu geus teu sabar hayang geura asup hayang geura tepung. Ngan hanya ka teu ngomong jiga nu pireu ari Bi Iting pok deui harita. Bener Kang aya SMA jung atuh tempo ka itu. Nya bener nya. Geus yakin aya mah kadenge pisan jung atuh kumaha tempo. Kalau malikeun nitah ai ka pamajikan wae pula laki narima SMA wayak ieu mah atuh ulah suhanulkeun ti awewe kumaha wae bangsa. Asa akang teh ada panaut deh. Tapi ari maneh mung nya cenanya lah ku akang oge ngan kanya we. Sing hati-hati nya timnya ulah keluar ti kamar lamun akang can datang deui pek daguan heula sakudung. Kadi hati-hati Kang. Mang Kamin bijil di kamar. Manehna taki-taki bisi di luar aya semah anu teu diondang. Hate leutikna mah harada riwas. Jajantung rajol karasana teh asaratu. Parandene sieun jeung salempan oge teu buru maksakeun bijil dak melang kana barang-barang nu aya di jero toko. Bisi aya nu ngaganggu cenah. Tikung sidina kadenge aya panto anu muka disusul ku nu leumpang di luareun muru ka toko. Durudung sada barang nu digusur.
buru-buru panto ditutup jap sakala. Terus aya di dulu ka panto raket ngaraket. Mang Kamin geus balik deui ka imah. Malahan mah terus ka kamar nyamperkeun pamajikanana. Samati mana cenah Kang? Namun sakedeng-sakedeng teuing. Tukang daun dan oge. Aki iming urang Cipasir teh. Apan akang kamari teh nu pesen teh. Ngan nganterkeun nya peuting teuing cenah. Salah mitung waktu meureun dan teu bogaeun jam. Kuduna mah engke subuh atawa isukan beurang. Pek berdasar kayaknya. Da eueuhna eueuh. Cek Mang Kamin ngagolehe kana kasur. Ari angen mah ratu gawas nu meunang kariwas. Aki iming anu sok langanan aju aja mete kitu Kang. Heeh eta sok geura hees. Geus peuting. Nya aek ya oge. Da memang geus tunu. Jeung geus peuting teuing ieu teh. So atuh Kang Kamin ge peureum atuh. Bisi isukan keberangan ka kota. Ulah cunglik wae. Biiti geus ngagolehe kana kasur. Tapi edas panon can daek peureum-peureum anggur molohok kana langit kamar. Ciptaan aya di toko. Geus atuh geus. Ulang ngomong wae ngareuwih wae ah. Cek kudu hariwang sabab eueuh nu matak ngahariwangkeun anya mah. Ya pejerempe. Terus peureum. Mang Kamin jeung Biiting teu ngomong deui. Tapi teu bisa buru-buru sarare da eta atuh pikiran kalah beuki kumalayang ka mana-mendi. Ingat teh kanu teu paralugu. Sedengkeun kaayaan alam di luar geus simpe-jempe teu aya sora-sora nu mataksieun. Ngan saukur aya sora jangkrik jeung cih-cir pating tirilik harita teh di bibir imah. Mangsa alam nyerelek hanti karasa. Geus ngagayuh ka pukul 3 subuh. Mang Kamin geus lilir deui. Dasanya namah manehna teh sarenah kurang tibra da pugu inget bae kana kajadian tadi. Sabab anu sebutkeun Aki Iming tukang daun teh tayalian iwati utusan siluman ti Gunung Karuhun. Nu ngahaja datang ngirim duit. Ngan bari jeung mepelingan yen manehna tereh dipapageun sabab geus tepi kana waktuna. Atuh puguh Mang Kamin jadi bingung. Rajeun narima duit loba. Bicauseun can aya kelemeng-kelemengna. Can boga keur picaloneun picauseun. Sajabana ti kitu ngarasa heran. Sataun nu geus kaliwat mah maehna kungsi nyebakeun salia urang galumpit. Tapi naha ayeuna geus aya deui anu nagih. Hal ieu teh jadi buah pikiran pikeun Mang Kamin. Harita Mang Kamin cuma gugeh nangkep tuur. Diuk gigireun Biiting anu masih keneh ngaguhar sare. Sabab wanci kitu mah keur meujeuhna ti tibrana sare teh. Beuki subuh teh kelah beuki tibra we. Asa dipepende ku hiliwirna angin janari. Ari Mang Kamin ngeceuwih ngomong sorangan tapi lalaunan. Mun tibra kitu tan moh hees. Ih, teteh nahatnya si Iting senang. Teu bingung juga aing. Si Iting menyipureum sarena teh bakat ku nikmat meuneunan. Tapi na turi aing kelah cunglik hese tibra hese sare kelakah kabingung ngenyamahan. Kabingung kaimpi-impi kelakah ngimpi nu pikah nyunyon. Teteh na teu karasa ngumara di alam dunya teh. Eta 3 tahun teu karasa kalakonan ku aing. Sedengkeun aing teh boga hutang janji ka siluman. Nu tangtu kudu ditedunan. Duh, kudu kumaha yeuh aing jadi bingung gitu cek Mang Kamin. Manehna keur mikiran hutang janji. Sabab cek taksiran manehna mah taun ieu teh geus teu kudu caos sabab geus dicumponan ku sebakna salia teh. Ngan Mang Kamin teu ngayakinkeun meunangna salia. Da embung nempo ka lembur galumpit. Akhirna ngarep-ngarep teu puguh we. Asa lunas we hutang ka siluman teh. Nya tungtungna Mang Kamin humandear sabab susahna kabina-bina. Punya kumaha yeuh.
Da aing teh kudu nyebakeun awak sorangan make heula anan. Eueuh we. Ari nyebakeun anak jeung pamajikan ke heula deui. Da aing teh nyaah ka anak pamajikan. Hayah nya saha nu kudu disebakeun ku aing ieu. Mitoha wae si nyota nu sekolot. Jebaba wae lagi, tapi kumaha sukanya aing kudu buru-buru nepungan deui kaki pancu. Nya kudu kumaha nu saenyana. Tangtu kaki pancu bakal dibere bolongan aing. Nya beunang teh henteu sisalnya cenah. Cek Mang Kamin bari unggut-unggutan sorangan. Manehna geus boga rancana yen isukan deuk nepungan ka aki pancuh nu mangkuk di Gunung Karuhun. Kabeneran deui alasan bisa indit bari jeung balanja deui. Nya sanggeus tatag hate mah. Mang Kamin kaluar we ti imah rek cai. Sarengsena mandi Mang Kamin dandan bari milang duit keur balanja. Geus sagar tarapi leos indit teu bebeja-bebeja acan ka pamajikanana. Da geus kitu biasana. Tara ngaganggu kana keur sare tibra. Mang Kamin ngencis indit ngajugjug ka Gunung Karuhun. Deuk nepungan pangkanganana. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kana kaayaan alam harita. Ayam jago ting kelewung ti jauhna ti deuketna mata klara jeung mata kuaas. Breh di jalan satapak aya leumpang sesoranganan. Oreng si manaha oreng Mang Kamin sanggeus kaluar ti imahna terus leumpang mapae jalan nu engke berasna teh muruk ka jalan mobil atawa nu ilahar sok disebut jalan aspal. Lantaran hayang gancang sarta hayang buru-buru tepi cenah ka imahna aki pancu. Tekungsila kurunyon ayah wahon di stop ku Mang Kamin celak dius we indit. Kasugri para warigi urang jojo ringkesna mangsa lalampahan Mang Kamin teu kacatur lila di jalan. Urang kocapkeun geus tepi weh kana jugjug. Nyatana kalemburna aki pancuh nu mangkuk di lamping Gunung Karuhun. Manuk recet di sarada beuki rame we patembalan jeung Channel batur. Berkah Segara, Mapaesan channel asli kaayaan dongeng alam Mang harita. Dedi. Jadengkeun anu rek didatangannyana nyatana aki pancu. Keur eueuh di imah nu aya ngandinina wungkul. Da eta mah atuh Mang Kamin meunikeun kang ngahuleng. Ngarasahan deui jeung hariwang. Nya kamanya aki teh ini bade lami angkatna atawa moal. Mang Kamin nanyakeun ka Sini Kuncen.
Lantaran panasaran hayang puguh dagoaninana, ulah cicing barjeng teu puguh anu ditungguan. Ulah salempang Ujang. Damalila si Sarki mah keur katongo dumeheus ka Kanjeng Raja. Ngalawungkeun baraya anyar tinu jauh. Dagoan we damalila sabab ini tage geus diisuk eta. Cek silini kuncen, atuh ari ngadenge kitu mah rada ngemplong hate Mang Kamin teh. Sabab teu hariwang teuing, nya nungguan sakedeung. Teu matakna naon asal ulah nepikeun ka ngenong jadinya. Bisi katanyaan kudu jadi pamajikan. Nyahonya tuh nyi manyawi teh angkatan nu tebih anu teu tiasa didongkang ti dieu. Upami ukur ka makam karamat mah ajilana moal alami komo ari angkatan terus di anjing mah Nya kitu Ujang pek we atuh nya. Sinjang-jang reuruh. Nginum-minum heula kayna. Ngaran teu hanaang teuing naon atuh dan ini mah teu boga canu teu boga batur cai nya. Ayana we di kampung teh ukur belum sampai jeung budak kabung. teu nyoho nya nya cakap sakieu ge. Nini Pancuh leos ka dapur. Ari Mang Kamin ngabaheuhai weh di tepas. Bari jeung ngadengekeun suara manuk anu gandeng recet di sarada. Bari jeung ngarahkeun kacape di ongkoh ai panon melong ka jalan satapak tongguheun imah si Aki. Bari jeung mapantos si Aki Pancuh anu keur aya di makam karamat. Anu kungsi didatangan ku manehna. Sedengkeun pikiran Mang Kamin mah kumalayang we ka mana meuni rusras kanugus kalakonan baheula. Tapi kulantaran hanaang jeung lapar, ngalamuna teh kamarinaan ret kana susuguh. Kop kana cai teh regot diinum, kop deui kana beuleum sampeu. Terus di dahar meuni cacamuilan bari jeung ngupat jroning hate. Manihepo isampo manihot mulenyo. Baik lah cocik mah. Asal tujuan aing laksana. Aing teh embung dipapageun ayeuna mah. Sabab betah keneh hirup di alam manusia. Rek persaben heula tahun ieu mah. Da tahun tukang besi sebakeun si Saria meureun. Pinaku rek menta di onyaman meuni eueuh pisang kasubuhan. Dasar siluman. Kitu cing pikirna Mang Kamin. Bari perwok ngahwapkeun deui beuleum sampeu. Barang kerjongjon kitu kurunyung aya nu datang. Dua tangtungan jalma nu tas balik ti makam karamat. Horeng si Aki kuncen Aki Pancuh jeung hiji tangtungan lalaki tengah tubuh. Meuning ngesang datangna teh kawas nu kacida capena. Atuh puguh Mang Kamin teh meuli bungaheun ari sabab. Geuning teu kungsi lila ngadaguan si Aki Pancuh. Atuh dan Aki udah jang sumping. Mang Kamin beuheulaan harita bari jeung nutup ka Aki Pancuh. Syukur Ujang, geuning geus datang. Ku Aki teh diarep-arep di kamari keneh. Kumaha Ujang cager. Aya barakah jag-jag waringkas ki abdi teh yuh cager. Dupe eta saha sare mulut di mana tuh Aki teh? Mang Kamin nunduk ka lalaki anu tengah tubuh teh. Nu kakara datang tas dibawa ngadeuheus ku Aki kuncen. Lulur Ujang nu anyar. Ieu teh Jang Parli ngaranna teh urang Cihoe. Maksudnya mah sarua we jeung Ujang. Geus lah teu kudu dicatur deui pek. Ngawuhkeun dah. Ngaran kaynya nyambahan baraya da sarua satujuan. Mangga tuh. Mang Kamin cong sasalaman ka eta jalma berjeng seli bejakeun ngaran. Gek dari yuk kalayan tenang disang harapan ku Aki Pancuh. Samemeh nanyakeun maksud jeung tujuan Mang Kamin kadinya. Aki Pancuh ngarengsekeun heula masalah jeung jalma atawa semah anu katelah Parli. Dibere pepeling jeung amanat gitu. Kieu pikeun ngalaksanakeunana. Malahan mah harita keneh dibere modal ku si Aki Pancuh. Sakumaha nu geus dijalankeun ka Mang Kamin we baheula. Nya sanggeus sagala rupana lengse. Eta bapa-bapa muka telah Parli amitan terus balik bari jeung mawa harapan anyar. Sabab merasa yakin sabada munjung ka Gunung Karuhun mah kahirupanana da jigana bakal undak. Atuh Mang Kamin bungaheun deui sanggeusna semah sejen balik teh. Lantaran naluasa dina ngedalkeun paniatanana. Moal kagok ngomong, malahan mah harta keneh ditanya ku Aki Pancuh. Anu sarua ngarasa penasaran ku datangna Mang Kamin.
Kumaha bedana jang kamin? Naon maksud ujang pangnadatang kaki? Nahaya kasulitan atau kumaha pepek bila ngomong kayaknya? Tesamios aki capek ini, kena sok-sok we. Nuhun atuh. Abdi teh aya terus keunun kasera aki. Margi aya perkara anu teu mata kahartos ki. Naon? Biasa we cenah perkawis usaha nu aya patula-patana jeung aki di dieu. Kahiji bade naroskeun perkawis jang di abdi teh nya halaras waktosna teh ayeuna tanapi sanes. Ih, sanes hehehe. Abdi naroskeun nya heuh atuh ayeuna. Nya teh malahan mah kuduna teh kamari teh ujang. Nya make nanyakeun kitu ka aki. Nya poho deui eta kumaha ari ujang aeh. Geus waktunya nyumpunan janji eta. Saluyu jeung kasanggupan ujang pan baheula. Nuhun eta ge kahatos nyaningan. Ceuk raosan abdi mah sanes ayeuna margi taun anu kalangkung ge parantos seba hiji jiwa. Nyatana pan yang salia teh urang galumpit anu parantos ditampi ku Kanjeng Raja tapi nahaina bet nagih deui ka abdi. Hor. Itu jang kami. Nyampe ngandok genting anu can pugu atuh. Sabab eta mah can yakin hasil henteu nya cek aki ge nya make nanyakeun ka aki. Aeh. Ari ku ujang diyakinkeun atawa henteu? Pan bade nyaho ujang lehor. Aki panjuh kalah malik nanya. Jiga nu hayang huji kana katalitian Mang Kamin. Alah, nu mawe abdi teh percaya we ka Kanjeng Raja. Anu yakin moal gagal jeung nyakot bangsa manusia khususna si salia urang galumpit. Dumadak ku abdi teh teu diyakinkeun deui, datos percaya nya kumaha kinten coba eta. Kayakah kumaha kinten-kintenna ulah jauh teuing mikir teh atuh. Yo, jang kamin. Pangna aya nu datang, pangna aya nu nagih ka ujang kamin ge tangtu seba anu ti heula teh teu katarima. Atawa teu hasil. Dia ari hasil mah moal menta deui. Tangtu cukup usak kitu. Paling oge tahun hareup meureuna mentana teh tah. Ayeuna cik ari kumaha maksud maneh? Jeung kumaha kaayaan ayeuna teh? Nya aya kamajuan atawa henteu usahana? Kahatos na tangtos tanya kituna teh nya meka pikir ayeuna ku abdi teh ki jangeungan teu aya beja-bejana si salia teh. Nya naha maot atawa henteuna. Anu jelas mah abdi teh bingung. Nanging ari usaha mah teu aya mundurna unggal dinten oge aya dina kamajengan. Ih syukur aya maju mah tapi kumaha bayar hutangna yeuh. Nuh katuh ki lain juga. Abdi teh bingung ki sabab abdi resepna hirup di alam dunia betah keneh babarengan jeung anak pamajikan. Nya cenekna mah abdi teh sun hayang keneh hirup. Tapi susah kumayar hutang. Kumaha teu nya ki? Oh, nya itu mah kaajeun. Pikeun aki mah teu naon ngan urang pasrahkeun ka karesana Kanjeng Raja. Da moreun anjeunna kagungan kenyimbangan. Geus eta mah. Cukup loba pikiran. Sabab moal aya gunana najan diobrolkeun ke ka bau-bau sungut. Aya mah garareuh lakinya. Aing hayang kacaya heula ieu hayang mod. Kita tadi ditahan. Ya. Aduh, ade panjuh jika bosen ngomong jeung Mang Kamin channel asli nangtung dongeng dikeun Bandung. tengir tetingkuheun meureunan terus rek ninggalkeun Mang Kamin sakedeung balahan mah teu ngadaguan jawaban teh Mang Kamin leos si Aki murup ka tengah imah lep teu bijil rada lila atuh Mang Kamin teh mending ngahulang manehna bingungna beuki kacida. Menang sawatara waktu mah Mang Kamin ngahulang we. Teu
ngomong sarta teboga pemikiran naon. Hatena asa kosong, harapan asa musnah. Kawas anu geus deket-deket kana pipaeheun. Lantaran poe eta kudu nyumponan janji ka Raja Siluman nu ngageugeuh di Gunung Karuhun. Tapi edas manehna betah keneh hirup di alam dunya jeung asa hoream we kudu balik ka alam siluman mah. Tapi dilakulila mah Mang Kamin boga pikiran. Aing teh jika nu teu puguh teuing aing. Seba awak teu suka. Seba anak teu tega, seba mamajikan lebar. Mitoha si iot nu cerewet. Can puguh katarima. Da eta geus barang apkiran. Nya kudu kumaha nu aing ieu ya. Naon kudu jalankeun ku aing yeuh. Tangtu baka aya kajadian di mata reuas yeuh. Naon kira-kira nya bakal tumiba? Ceuk geuntes ning hate Mang Kamin. Panon mah melong kaburuan nempuh hayam jago anu keur ngasuh bikang. Keur kitu adbro teh anakna daratang. Keur meujeuhna sasapihan meuli ngabring aya kana tujuhna. Jago jeung bikang ngasuh anak babarengan bangun nyaah pisan ka anakna teh. No, hayam oge kacida nyaahnya kanu jadi anak. Kemudian aing jelema alias manusia. Pidaku kudu tega onyaman nyebakeun anak ka siluman. Eueuh we. Moal make kitu anya pokoknya mah jadi aing moal dibikeun anak jeung pamajikan komo kajendek nyangane deungeun-deungeun keur picaoseun anu hade. Cek hate Mang Kamin berjing rumenghap. Panon ngareret kalawang. Hayang geura ngobrol di jeung si Aki. Hayang geura meunang kapastian. Teu kungsilila kurunyung si Aki pancuh datang deui. Beungitna atuh geus bersih datas mandi. Ngan baju nanduk tadi keneh katara rada barasih. Gek Aki pancuh diuk dina urutna tadi. Pok nanya deui ka Mang Kamin. Kumaha Jang? Nya geus boga pamajegan anyar ngeunaan janji. Ulah ngahulang cepukuh Sabab daek teu daek tetep eta mah kudu janji mah. Kudu nu bener sata kudu dicumponan sabab lamun teu wah bakal cilaka Jang Kamin. Bingung eta dijekni nu. Bingung atuh jekni. Masrahkeun diri teu kaijir. Nyebakeun anak jeung pamajikan teu tega. Aina manyuhungkeun jalan sejen we ki. Sangkan abdi tetep hirup anak jeung pamajikan walau ya salamet beunghar terus tetep. Tah kitu hayang abdi teh ki. Angki mah kalaka heuli. Alus ai menta kitu kahayang manusia mah kabeh da kitu. Hayang untung mung rugi, hayang beunghar teu make modal. Lamun pamajikan ujang kitu mah teu nanyaon. Geus we atuh. Pasrahkeunnya ka Kanjeng Raja lah. Nanya kirek nanya ka maneh min. Ari Kamin lah pada tonto. Kantenan we. Ya betul menimurulit minta usi yuh. Jadi usiku belum sampu mah. Cemernya kekeh kudu aya kejo. Channel Berkah Segara. Channel Laparna asli mah dongeng kekeh Mandiri. gitu. Ya, duh puguh we tuh ki. Kintan-kintan aya gitu. Cuk Mang Kamin atoh lantaran mahnya bener-bener lapar ti isuk teh acan manggih daharan. Dan imah teu mumuluk-mumuluk acan. Macan nanyakeun oge aing nanya kitu terek disuku hajung ngalauk kitu. Kakulah tuh. Hiji we nu meujeuhna. Atuh gede gae. Sabab imah wedeungeunna. Galengan saukur jeung sambal goang mah pimanaon ngeunah. Era nyuguhkeun lage. Tah, eta nya bener deh ki. Mang Kamin setengah teu percaya bisi Aki pancuh bobodohan atawa ngabohong. Nah, maki jeung teu nya ge mah moal ngabobodo ka maneh min. Geus asa teu jeung jiga deui euy. Mun heum hayang daang jeung deungeun nya jeung we ngalaku sorangan kayu lah. Atawa hayang dianter ku Aki hayu. Cek Aki pancuh barjeng leuteup. Jika nu hayang sidik kana sining hate Mang Kamin. Anu emang harita keur beujeuhna tadi wur pikir. Mangake siap lah. Dan nyawak lauk ku sorangan. Nanging hoyong disaksian ku Aki supados yakin sareng teu kagok milihna. Bilih agung teuing atanapi bilih ali teuing. Cek Mang Kamin beri sasaregehan atoh.
manehna hayang dianter cenah ku si Ardi Pancuh ngarah puguh milihna. Ayo atuh. Daki ge hayang nampok kulah di ongkos sekalian nyang cai na. Aja nyokot gelangka ditenyoan euy. Siapa beli wojong liweuh yuk. Urang ka kulah ayeuna. Kenyae langke ngobrol mah. Ardi Pancuh jungnangtung dibarengan ku Mang Kamin bramiang muru ka kulah. Ari pernahna eta kulah tukangeun dapur we. Da pernah nasisi sawah anu lempar. Tekung silila duanana geus tepi kanu dijunjung. Mang Kamin jeung si Ardi Pancuh narangtung dina tamakan kulah bari panon melaung kana lauk angtung kudipog di kulah. Lauk leutik nangak kaluhur jiga anu mabok. Ari lauk emas jeung saloyong rada jero, tapi katembong da caina heran. Macak resem laki meni alagung kitu can auk. Nyahan nu kapungkur teh cenah pisane si Ceki. Da geuning mung kantun opat ayeuna maning. Nyahan teu dipelakan deui nya ki. Cek Mang Kamin rada heran. Sabab bareto oge kitu lauk teh. Ngan bedana teh ayeuna mah leuwih galede. Nya bener yang Kamin. Nu baletok kene ieu teh gageujeungan paranjang umurna lauk kitu. Jeung deui kada aya hama ka dieu mah jang Kamin kutuk atawa sero kada aya nu ngaganggu. Jadi Wanci nyapih Mang sanyakapan. Cag para pamirsa, yeu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-36. Mang Dedi ngaturkeun nuhun kumarupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.